Ya ojegun euy. Kumaha nya? Sepi pisan poe ieu. Aduh, batur pisan euy. Aya ngompol dieu teh euy. Astag. Ojegun yo balangsak euy. Sedih euy. Duh, ieu tukang ojek eueuh tinggi jiga nya. Baru suh ieu teh euy kainung urang. Aduh, kumaha teh nya? Jangan we lah dia. Oh, itu juga tukang ojek euy. Samperkeun lah juga nama heueuh. Sepi euy. Mang, ojek lain. Ojek ayo ayo. Lah, bro. Tadi euy nangan ojek eueuh hiji acan. Berangkat lah. Ke mana? Tah ka hareup itu tuh. Ka Campalung. Yuk, siap. Mang, naon ieu teh hirup-hirup? Mogok euy nya. Mentang. Ya. Naon ieu, Mang? Duh, parem euy. Alah, aing mah. Mogok euy. Beneran, Mang? Duh, ieu. Teuing. Aduh, diam. Stag. Duh, mogok, Mang. Duh, ada. Udah, Mang, yuk. Mogok. Rusuh euy. Iya. Kenapa bisa beak euy? Teuing lagi lah. Aduh. Bensina. Aing mah. Emisian ti tadi. Kumaha tuh ya, Mang? Tebut tuh ya. Jengke bisa naik deui penumpang. Duh. Kalah pusing ya. Ojegan eueuh teh. Aya-aya bae. Wan di dia urang rek beli bensin. Itulah lila ya. Siap. Rusuh euy. Heeh, tungguan cicing. Motor ngabarabaikeun pisan. Hiji sapoe. Aduh. Ka mana, Mang? Adieu tuh, Mang. Ka Campalung. Alok indung euy ti tadi. Lah hayu jeung urang atuh sarua ojek-ojek keneh ieu. Ari erek mah. Duh, kumanya, Mang? Aing teh enak euy geus itu tuh. Kumanya? Baelah atuh, hayu jeung urang. Kapan maneh rusulin? Kumanya? Lah ayolah, rusuh da euy. Ditungguan. Naonan eta? Sia mah ieu rusuh didaguan ku indungna ya. Naon maksud dia pan langganan urang maneh? Tadi nyebut naik nungguan. Pan lila aing nungguan, Mang. Aduh. Tengah harga. Rusuh euy. Ayo jeung urang ayo. Duh, ieu sagala locot. Nah, biasa. Mah ieu. Ada yang namanya? Ada ya di bensinan. Ada yang namanya? Sama terbalik gua motorna. Nyeri aing ripuh mang lah, sama terbalik.
Duh, ampura mang yo. Ini royok isukan mah euy. Oh, aduh, ieu motor geus kolot. Ayo tuh lah. Ayo tuh kadeu mau na duh. Oh, siap. Au ya. Montang, montang, Mas. Klik, komen, Share and subscribe. subscribe itu Gratis.